Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeunna ieu kahadirat ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sahingga urang tiasa patepung lawung parangprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kalih kasalamatan mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Tegar Apriansa Wismajaya ti kelas 11 MIPA 7. Simkuring ngagem pancen janten panumbu catur teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos keur sahadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan bahayana narkoba. Kukituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang buka ieu ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Sateu acana urang ngawitan dina ieu acara nu salajeng nu sapados tepang simkuring bade nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangana. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Nono Juharno anu asalna ti Sindang Kasih, boborna 7 Maret 1867. Mantena mangrupakeun guru bahasa Indonesia, wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Duyana Chandra Gumilar anu asalna ti Cigasong, boborna 12 Oktober 2003. Mantena perwakilan siswa wilujeng enjing hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Nono kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Nono anu tos ngadugikeun kumandangna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan bahayana narkoba. Nurutkeun mantena bahayana narkoba tiasa ngarusak awak arurang sareng ngarusak generasi penerus bangsa. Biasana anu sok kajerat kasus narkoba teh para generasi milenial. Kumargi kitu hayu urang lanjutkeun anu salajengna bade didugikeun ku Chandra salaku ti perwakilan siswa. Hatur nuhun ka Chandra anu tos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena bahayana narkoba teh nyaeta bahaya, dampak negatifna oge nyaeta mikeun efek halusinasi sangkan urang ngalakukeun hal anu ku urang teu sadar. Kulantaran waktos teu sakedik simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade naros ngan ukur kanggo dua urang. Tong hilap mun bade naros ngacungkeun panangana teras nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka Ripaldo anu tos naros panarosna nyaeta kirang langkung anu kajerat kasus narkoba teh saha. Sumangga ka Bapak Nono kanggo ngawelar patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Nono anu tos ngawelar patarosanana ti Ripaldo anu eusi walerana nyaeta rata-rata anu sok kajerat siswa kacanduan narkoba biasana pamuda-pamuda bangsa kacatet aya 2,28 juta pamuda anu kajerat kasus narkoba. Tekaraos ieu acara teh parantos rengse, hayu urang tutup ieu acara ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng saparakanca nedha pihapunten. Bilih aya cariosan anu kirang marenah mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun ka pahartosanana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.